anggar we bareng. Sia we teman dicarekan cungur. Heuh, sia panca aing ge. Nah sia yang naon jeung aing? Yeuh, cungur, mun sia teu ilu aing balik mawalang layangan loba. Balik moal dicarekan ku indung sia. Heueuh pan aing hayang ilu nah kumaha? Heeh, mun sia teu ilu mah aing moal dicarekan meureunana balik mawalang layangan loba. Terus sia nyalahkeun aing. Nya heueuh, salah sia. Sia jadi nyalahkeun aing atuh ading. Nah, jadi nyalahkeun pan heueuh puguh salah sia nah. Da aing mesti moro sorangan ge tara dicarekan pada we sia balik na magrib teuing. Ah, atuh sia karon ilu magrib balik. Nah kapan aing tegas ngajak balik memeh magrib teh ya balik cak aing teh indung aing bisa nyarekan. Pan sia kagok-kagok wae keur naek kana tangkal nah kumaha? Heuh, atuh nalin balik teh heula. Kenapa aing sieun balik sorangan mah badur magrib kehet? Dah, ieu juga budak atuh sieun. Gara-gara sia diamuk nama aing balik. Sia ilu tuh da, mun teu ilu mah. Kapan cek sia cungur? Nah, cek aing naon? Pan cek aing teh ya balik magribeun cek sia kela-kela wae. Heueuh, nah atuh teu balik teh heula. Tuh pan aing sieun no. Yo. Goblok edan. Nah, nu edan sia nu edan. Karena ge keleutik aing dur magrib nya sieun atuh keluar lah. Sieun aing ge wani sorangan. Gara-gara sia aing dicarekan. Sia, goblok. Lamun balik na harita memeh magrib mah moal dicarek. Heuh, sia teh balik teh heula tuh da. Jadi we aing nu dicarekan. Sia tuh ku aing gajak balik najis. Heuh, sia na atuh teu balik teh heula. Nah, aya naon ieu teh? Aya naon ieu teh? Aya naon? Aya naon ieu teh? Oh, sia aing jadi dicarekan. Aing Kawas jeung dicarekan. lain jeung babaturan we, gas. Terus lain jeung babaturan Naon sia teh? teh. Naon sia? Eh,